selantaran ieu bakal dituntut engke di hareupeun Allah. Ieu nu bahaya nama lantaran urang kawin ngaji wajib napakoh, kemudian orang tengah napakahan kasungut luhur, sungut handap mah terus bae napakahan kunyan. Sungut luhur henteu. Tah ieu engke bakal dituntut di hareupeun Allah. Majikan neangan salakina wala yauma yafirul mar'un min akhihi wa abihi wa ummihi. Lalumpatan ke di akhirat teh. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dulur kakak umum kapanggih jeung adi lantaran kakak mamawa warisan teh dibagikeun ka adina. Diteangan kabeh ku adi-adina, dek lompat ka mana atuh engke di ditu, jaka ditu seuneu ka dieu seuneu. Lulumpatan nyana lantaran embung didakwa kuno jadi adi-adi. Baheula surat tanah dibawa bae kuno kolot teh. Adina teh diberes ti ketika can, geura modar sia ke di akhirat. Anggeus di hareupeun Allah. Nu kuari nyandung 1 2 3 4 tapi teu ngalapakahan geura paeh sia. Di akhirat diudang-udang kuno kolot sia. Kajen kuku make diudang. Dek lompat ka mana mun can ngajebur ka neraka moal beres. Kuari huahe di pengkolan jeung tukang ojek. Engke sia. Masya Allah. Masya Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar. Kuari mah ngeunah bae sumpat-sumput sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tak teh dituntut bae. Lompat ka dieu cak malaikat, mau kemana? Enggak ada tempat lari. Lompat ka belah ditu cak malaikat, arep endi sira? Hah? Arep melayu endi? Ora nanggon melayu ning kene mah. Malaikat ta orang Jawa Timur masal ta. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirina ibda binafsik cekang jeung Nabi. Mimitian heula napakahan diri sorangan. Ulah kamere baju ka batur aya nancan boga calana mah atuh ulu tuh udah ai batur rapi ai pelernya na kadeuleu teu bagus teh atuh situ atuh nu sorangan heula we rapihan ulah kena kadeuleu utad atod harak rapihan nu batur kai ngomong ka batur mah si anu dibelikeun samping si anu dibelikeun samping ai nyana teu make kolor-kolor aja talian habek nu ka situ tuh gitu. Nah, ayo barang beres sangu segala daging ka batur aing nyana nyampah kunaon sih kalaparan aing panblon eta kos gitu. Aya nomor kedua nafkah teh kewajiban ka dirina tajibu alal insan li ghairihi tapi jang batur. Jang batur teh ieu rek dicaritakeun teh saha batur teh pamajikan, anak, bapak, emak, mama, uwa, dan lain sebagainya. Tuh gitu. Iyalah rek diutar diatur ku urang. Nu paling penting nu nyandung kudu ngararaji bab napakah. Sing hades ya awas mun isukan minggu isuk teu ngaji, ku aing awas ya nu nyandung pokona. Kajian kuku disetrap bol menang balik kajian sebab iya loba nu kolot teu dina pakahan nyandung teh nu kolot teu dina pakahan careurik aya nu ngora Masya Allah emasna datang ka ti koro nu kolot badi rorodan we mas teh dipindahkeun ka nu ngora eta di Cikupakos kitu teh Masya Allah orang Cilongok barang pindah ke Cikupa gitu eta Allah karim sabab napakah hayatilu hiji nikah kadua korobat katilu milik nikah korobah milik
ku sebab nikah ke bakal aya napakah kadituna bakal aya korobah anak ma bapak mang ta eta ge engke kewajiban napakah milik di urang mah milik teh amat abid urang sebagai sayyidna wajib nganapakahan rokikna amat abid eta tilu sababna jadi ai kakarak akad doang mah deui kakarak akad can wajib napakah ka pamajikan kakarak qabil tu nikah bil mahril mazkur tete encan wajib dinapakahan sanajan saminggu sabulan satahun encan wajib napakah ke wajib napakah mah di mana-mana pamajikanana geus ditamkin ku salakina tak sing hade boga pamajikan teh sebab ceuk Kangjeng Nabi ittaqullaha fin nisa'i jaga baik-baik wanita dengan cara takwa ka Allah sing rempan sing sieun ka Allah mengenai wanita fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah lantaran aranjeun kabeh baroga pamajikan ngarakalawe bi amanatillah ieu merupakan amanat Allah sing hade urang boga pamajikan hiji awas amanat ti Gusti Allah dua beuki berat tetebang baluh teh amanat sing hade komo tilu komo opat amanat ti Allah kade wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah anjeun ngahalalkeun ka farji-farji para wanita bi kalimatillah dengan kalimah Allah diatur ku Gusti Allah make pernikahan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' dengan cara ijab qabul rukunan 5 walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kamistian ka urang sebagai lalaki kewajiban ka urang kamangpaatanana pikeun para wanita rizquhunna rizkina wa kiswatuhunna jeung pakaianana bil ma'ruf dengan baik menurut aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala geus engke nu bakal diatur dina napakah teh tilu sesuai jeung tolakna tolak ge tolak hiji tolak dua tolak tilu ke napakah ge aya tilu rupa nafkah teh jang urusan beuteung dahareun jeung inumun jang urusan pakaian kiswah ngaranna jang nutupan awak jang sarena supaya ulah kapanasan kahujanan imah na tilu kadaharan toam ngaranna kiswah pakaian ngaranna maskan imah tilu tuh kitu cara napakah teh ke bakal diatur ku syarat tentang nafkah teh begitu ari encan ditamkin mah Zaid di kakaknya Sarwiti geus beres ijab kabul ki Zaid nahju ka Jakarta satahun ta eta kakarak akad man can wajib napakah lantaran can dialep suka lamun geus nyanggakeun sadaya-daya si pamajikan teh Kang mangga abdi bade dikenyotan ge Allah misalna nyanggakeun ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal mangga ieu mendek ti kumahakeun ge kumaha kakak bae ta eta haju salakina ngalep suka karak wajib teh napakah kakarak ditoelan dong make curug irungna ditoel susuna ditoel haju doton aya dotonan kebeneran ditoel eta wancan kos itu can wajib napakah
Kangjeng Nabi diinstruksikan ku Gusti Allah nikah kanyi Siti Aisyah. Siti Aisyah ditikah ku Kangjeng Nabi umurna teh kakarak 6 tahun, tapi dibina ku Kangjeng Nabi umur 8 tahun. Jadi genep ka 8 3 tahun, 7, 8, 9 tahun. Tasalila ditikah umur genep tahun ku Kangjeng Nabi di sareanana umur 8 tahun. Tak eta Kangjeng Nabi teu mere napakah ka Siti Aisyah. Eta dalilna kakarak akad doang mah Kangjeng Nabi ge teu mere napakah ka Siti Aisyah. Teh bae. Masya Allah kitu nya. Mendak baheula mah loba teu kawin gantung. Kanjeng Nabi diinstruksikan ku Gusti Allah titah ngawin Siti Aisyah. Siti Aisyah na teh umurna karakeun masih keneh ngangais boneka. Masih keneh ngangais anak-anakan Siti Aisyah teh. Masih anjang-anjangan keneh iimahan. Malah Siti Aisyah na ge mantes muriang panas, rambutna teh rontok semurada botak. Kiriman ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril foto gambar, lain foto gambar engkos foto mun kuari mah tah ieu kudu dikawin cek Gusti Allah mun bahasa urang nama barang dideuleu ja ieu mah budak keneh Aisyah ngaranna tah eta tingali ku Kangjeng Nabi nya budak keneh ditikah we ja instruksi Gusti Allah Subhanahu wa taala umur 8 tahun karak ku Kangjeng Nabi sarean mulai tidinya kakarak wajib dapakah. Nah, urang ge lamun can di sarean mah pamajikan teh can wajib napakah kegeus dialep suka geus dijima kakarak wajib nafkah. Kumaha aturanana? Nafkah eta tergantung golongan salakina. Sebab salaki aya 3 golongan. Aya golongan musir hartina sugih, aya golongan mutawasit hartina sedang, aya golongan mu'sir miskin. Ta eta golongan eta beda engke mere napakahna. Kumaha nu sugih wa ala musirin li zaujati kula yaumin muda amin wajib ka salaki anu sugih li zaujatihi pikeun pamajikanana kula yaumin unggal poe muda amin 2 mud kadaharan ke ditungtung dicaritakeun mudna kadaharana kut balad yakni nu jadi kekuatan di eta negara. Jadi beda-beda. Di Indonesia nu jadi kekuatan adalah sangu, berarti beas mud teh. Bahwa di Madura mah nu jadi kekuatan teh jagong mun memang jadi kekuatan anak jagong. Lamun aya jelema nu kekuatan anak teh terigu atuh berarti. Lamun kekuatan kitu korma tergantung kumaha nu endek kadaharna. Sebab anu teu beuki mah kana sangu atuh dibere sangu olam. Sakumaha urang teu beuki ieu ka keju teh teu beuki urang mah teu beuki tak ka keju teh dipaksakeun ge kadon olah bae. Jadi jelema teh sadaerah jeung saadat urang mah kuari ngadahar sangu ngeuna tapi coba mun urang ka Mekah neuleuh urang India ngadaharan empleng sageung kuari ona mah rada leutik baheula mah tahun 90 mah empleng teh sagede nyiru. Tahun 90 datang ke 9 genep mah emplengna segede nyiru. Masya Allah eta parantingga goreng ge percis Hajar Aswad. Nu mantap aya nu kasalahan urang Indonesia mah nyium Hajar Aswad teh lain di Baitullah di toko. Da eta Hajar Aswad ku jadi diasukeun we huluna ka jero. Atuh horeng panah. Parantingga goreng eta. Da eta kos Hajar Aswad bentukna kitu. Eta gede sagede nyirunya nama sakali meuli atuh rombongan ieu meureun saurang nu meuli nama gitu 20 kercan nyaho mah eta sijang parabna horengnya nama dahar tak kos kitu teh tah dahar aya jitu jamaah mawa ta ka pondok nurutan nyana teh dibawa ka pondok kos itu atuh nu beuki diantepkeun sapoe sapeting keur mah tahun 90 mah panasna 50 derajat leuwih di bahanan paranti nyemprot pan di dieu ge ku pamarentah. Nah
begitu diantepkeun sapoe sapeting Masya Allah eta mah sakumaha beusi telas eta kada teu pake nimpa anjing ya sapae eta ku teas-teasna ya Allah eta kadaharan urang luar negeri urang India mah daharna teh kos kitu comot coel terus pakai saos atau aya di sambal jeung tek-tek bengek we nya paranti kos kituna urang-urang nurutan kos jahasem teu beuki urang mah beda deui jeung urang takroni urang habsyi hararideung daharna lain deui urang Indonesia mah sangu sanajan isuk-isuk geus ngawuduk atawa ngupat atawa geus poh nyong ngasog bade kieu ye lontong tetep bae jam 11 can dahar keneh we ngomongna eta urang Indonesia eta tadi naon tadi mau wuduk can Masya Allah kabina-bina aja seorang Indonesia mah mantak beda jeung orang Arab mah jelemana gede gelasna leutik orang Indonesia jelemana leutik gelas Masya Allah santai orang Indonesia geus kitu bae beda adat sebab di mimitian di pondok nage memang nginumna ge lain di gelas di kastrol langsung tak eleh kebawa eneng tak Masya Allah wajib kasalaki anu sugih nganapakahan pamajikanana nu geus tamkin unggal poe 2 mud teh sakumaha samudna nah di dieu dijelaskeun wal mudu mi'atun wa salasatun wa sab'una dirhaman wa thulutsu dirhami mud istilah urang Arab dijelaskan ku bahasa Arab nu ngajina urang Cikupa datang ke Irak yang maka harti bae atuh mal harti wal mudu ari samud mi'atun eta 100 wa salasatun jeung 3 wa sab'una jeung 70 dirham wa thulutsu dirhamin jeung 1/3 dirham hayo kusia sakumaha tah sih wallahu alam teu kaharti atuh Arab dijelaskeun ku Arab tah nu mantak ge ieu mah urusan ahli falak tuh kitab di Jawa geus ngajelaskeun tentang rute had jama qasar marhalah ngaranna geus dihitung make ilmu falak aya 2 kitab di Jawa ahli falak ngajelaskeun tentang eta detik si kitab nama kemudian tentang iya dirham dinar dirham Irak dirham Mekah dinar Irak Yordan beda-beda teteh dirham teh kitu kadar gramna nah iya ge dijelaskeun wal mudu ari samud eta 173 sepertilu dirham mun diberatkeun sakitu tah 173 sepertilu dirham eta beratna teh sakitu tah samud sakitu tah Masya Allah ceuk kaul asom mah samud 170 hiji 3/7 dirham hese kabeh puyeng kabeh pokokna mah guys alhamdulillah baheula kunjungan Kiai Daman almarhum ti Mekah ka dieu di samping mawa kitab manasik mawa oleh-oleh nyana teh mawa emud ka almarhum ka Abah ieu lah emud Mekah keur di dieu aya baye poho kukulan teh dibawa nyawa di mana meureun kuari aya tadi dia di kotak eta paranti nerangkeun ka santri ieu emud oleh-oleh ti Abu Yadaman Huri almarhum ka dieu nya 2 kali salila itu kula aya di dieu teh eta emud teh barang kukula kitu diakurkeun jeung letter eta teu sabaraha beda ternyata emud jeung letter teh akur sa emud teh sa letter mucung ngan bentukna nu beda ai letter mah buleut ai emud mah kitu ngagentong kos gentong mah gitu set kos gentong jadi luhurna leutik rada leutik bentelu gitu
kukula pernah dicoba mood jeung letter, ternyata sak mood sa letter mucung sakitu bae. Eta ukuran sak mood teh sakitu. Jadi geus ngomong lempeng nama 2 letter mucung. Kapan tah bari tah? Eta bahasa Cikupa tah kata. Letter tang geus tah. Lamun di gram ternyata eta ayana genep on. Jadi sak mud eta genep on aya sakilo sabara on 10 on aya nu genep on mud Mekah. Lamun kitu 10 on keur carita genep on berarti setengah liter mud ya. Lamun urang sakilo di leteran aya sabara letter sakilo sabara letter nu nyana aku masih tukang beas coba tampil jawabannya tak akurat ya di dia ya tukang dahar doang lain tukang ngaleteran ini mah ya banyak saleter 8 sakilo 8 letter uti dituna sakilo tak sabala letter lamun make letter nu normal nu tero korupsi tak eta teh hampir 2 liter sakilo teh hampir 2 liter nu normal. Lamun ukuran normal nu sok jang jualan 2 liter mapak. Lamun nu jang meuli beda pan tukang beas mah jang meuli jeung yang ngajual takut gitu. Tah ieu mood keur carita praktis nah letter mucung bae geus lah. Aya anu ngitung 5 ons sak mood teh 5 ons tah eta mah Madinah mah moodna 5 ons, Mekah genep ons, Irak genep ons, sedangkan nu jadi patokan Baghdad adalah genep ons. Iyalah surah-surah guru mun make ons. Mun make mud aya mudna baheula mah di dieu ieu tah bawa Abu Yadaman ngan kuari atun teh di dieu di dapur meureun kumana meureun tah nu jelas mah aya bae mun di teangan mah ngan mun diakurkeun eta saleter mucung tah kewajiban kasalaki anu sugih nganapakahan pamajikana unggal poe teh 2 mud. Jadi sapoena nu sugih merena 2 liter. 2 liter mucung tak eta teh geus wajib teh merena. Eta lamun awewe normal, lamun kabeneran nya mah gendut. Kawina kabeneran jeung nu gendut jasa awewena barang dikintal ku urang aya 2 kintal setengah awakna ge. Daharna ternyata nyana teh isuk dahar isuk 5 kilo. Sore 5 kilo jadi 10 kilo. Warat mah alabatan genderuwo tah mah jelema. Tetep tak wajib tak kasakitu tan nutupan kabutuh. Ieu kan nu normal eta normal 2 mud eta normal. Aya leuwih berarti lantaran jelema sugih sok gede daharna. Lamun jelemana ieu naon kitu gendut jasa ta eta daharna leuwih ti sakitu sakumaha cukupna bae. Mantak boga pamajikanna mending ngeletik rada irit setik rada irit tepati boros teuing ai prak nyolong bade leutik ongko gembul ongko ala musirin zaujatihi kulla yaumin mudatamin tenetkeun heula mimiti ngaji urang dina bab nafaqah wajib kasalakina pikeun nganapakahan pamajikana unggal poe 2 mud lamun salakina sugih mutawasitin mudun wanis pun lamun kelas salakina kelas pertengahan sugih henteu susah henteu sedeng na ieu sak mud satengah mereka pamajikan sapuasa peuting. Lamun susah miskin muksir ngarana eta adalah sak mud. Tak cek
cek di dia jelaskan wal mudun tadi mi'atun wa salasatun wa sab'una dirhaman wa sulusu dirhamin cek sakal ma mi'atun wa hadun wa sab'una wa salasatu asba'i dirhamin wa miskin zakat mu'sir miskin dina zakat eta adalah mu'sir ngaranna jelema nu kaasupkeun miskin nu meunang narima zakat eta golonganna golongan mu'sir berarti nganapa kahanana ka pamajikanana engke adalah samud bae wa man fawqahu in kana law kulli pamudain raja'a miskinan pamutawassitun jelema anu fawqahu saluhureun jelema anu mu'sir ngan can datang kana musir kasugih can datang ka miskin eta geus liwat miskin liwat sugih encan sedangkan ngaranna tah ta eta teh law kullipa mudain mun nyana dititah 2 mud ukuranana bakal balik jadi miskin kizaen pangkatna teh ieu mutawasit leuwih ti miskin kasugih can datang cek tadi wajib galuarkeun apakah ka pamajikan teh samud satengah ta eta teh ukuran cek pikih dikira-kirakeun in kana law kulli pamudain raja'a miskina mun nyana dipaksakeun titah mere 2 mud bakalna buras jadi miskin ta eta nu kos kitu karena mutawasit geus ulah mere 2 mud jangan mah sak mud satengah bae sebab mun dipaksakeun unggal poe mere 2 mud engke kebal-kebal jadi miskin geus sak mud satengah bae merena wa illa famusirun lamun nyana maksakeun mere 2 mud ternyata teu bakal miskin eta adalah sugih nu kitu ngaranna jadi peneropongan sugih cak fikih mah andai kata jelema mere 2 mud teu bakal jadi miskin sugih teh kos kitu teh lamun nu mutawasit mere dipaksakeun 2 mud bakal jadi miskin eta ulah maksakeun tetep bae kelas mutawasit bae lamun dipaksakeun mere 2 mud bakal jadi miskin mutawasit bae mun terus mere 2 mud tetep teu bakal jadi miskin eta sugih nu kos kitu ngaranna wal wajibu golibu kutil baladilan wajib lan wal wajibu ari wajib nama eta golibu kutil balad galib kadaharan nu jadi kekuatan di eta nagara di urang mah atuh sangu eta nu wajib dibikeun ku urang ka pamajikan kudu ini talapa wajib alaikun bihi lamun pacek cok perbedaan dina masalah nu jadi kekuatanana wajib anu layak kasalakina Zaid kawin ka Nyi Sarwiti ternyata ieu Nyi Sarwiti teh beda kadaharanana henteu akur bae dibere beas teh ta eta teh lantaran perbedaan antara kadaharan salaki jeung pamajikan nah ieu tetep bae wajib nu layak ka salakina bae tetep bae di negara urang malah geus beas mah beas bae ukuran ngitung sugih jeung mutawasit jeung miskina ieu uyu tabarul yasaru wa garu tulu'al fajri jadi begitu muncul fajar subuh tadi dinya boga jeung henteu nakareken sugih jeung teu sugihna adalah pas muncul fajar subuh begitu subuh salakina ieu boga jang 2 mudeun sugih berarti salakina ternyata teu boga 2 mud geus sak mud satengaheun mutawasit berarti mun fajar ternyata teu bogaeun eta ngaranna miskin kumaha lamun teu boga bae majat koreh-koreh cok koreh-koreh cok ieu mah jadi lamun can usaha can boga can usaha can boga can usaha can boga engke bakalna dibahas di dieu model kos kitu kumaha teu boga bae subuh teh geus teu boga duit bae geus teu boga boro-boro jang kopi boro-boro jang ngawuduk jang nyarap jang dahar ge engke nu biasa jam 10 jam 11 can boga lamun can usaha
teta bagi pamajikan aku mah hatamun teu boga bae datang ka jam 11 jam 12 can boga keneh bae can boga jang dahar teh kana pakahan pamajikan. Nah ieu bakal dibahas ke antara boga jeung teu boga, kemudian ka ditu boga na teh aya leuwihna, aya anu pas-pasan, aya anu teu boga bae terus kadang boga kadang teu, kadang boga kadang teu. Nah ieu bakal dibahas ka dituna kumaha-kumahana supaya urang sebagai salaki nutupan kewajiban selantaran ieu bakal dituntut engke di hareupeun Allah. Ieu nu bahaya nama lantaran urang kawin ngaji wajib napakoh, kemudian urang teu nganapakahan kasungut luhur, sungut handap mah terus bae napakahan kunya. Sungut luhur henteu. Tah ieu engke bakal dituntut di hareupeun Allah. Majikan neangan salakina wala yauma yafirul mar'un min akhihi wa abihi wa ummihi, lalumpakan ke di akhirat teh yauma yafirul mar'u min akhihi, dulur kakak ngomong kapanggih jeung adi lantaran kakak mamawa warisan teh dibagikeun ka adina diteangan kabeh ku adi-adina dek lompat ka mana atuh engke di ditu jaka ditu seuneu ka dieu seuneu lulumpatan nyana lantaran embung didakwa kuno jadi adi-adi baheula surat tanah dibawa bae kuno kolot adina teh diberes ti ketika can geura modar sia ke di akhirat anggeus di hareupeun Allah nu kuari nyandung 1 2 3 4 tapi teu ngalapakahan geura paeh sia di akhirat diudang-udang kuno kolot sia kajen kuku make diudang dek lompat ka mana mun can ngajebur ka neraka moal beres kuari huahehe di pengkolan jeung tukang ojek engke sia masya Allah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar kuari mah ngeunah bae sumpat-sumput hehe sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae. Lompat ka dieu cak malaikat mau kemana nggak ada tempat lari lompat ka belah ditu cak malaikat arep endi sira hah arep melayu endi ora nanggon melayu ning kene mah malaikat ta orang Jawa Timur masalah lompat teh ka ditu weh mau kemana ya nggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada orang kampung Melayu kan jenuh kumpul lupa capek jadi benang-benang oge kapan jeung nu boga hutang diaduk sidang di dirinya saudara hutang bayar eueuh duit pan di akhirat mah mana aya duit eueuh duit eueuh barang geus egel geus eueuh spotek geus eueuh bank BRI segala Citibank geus areueuh nah lantaran nya nuntut duit warima amal bagus sia ka dieu amal bagus tomplakeun kana boga hutang ternyata amal bagusannya nama jore puguh hutang teu kabayar teu boga amal bagus amal goreng anu kahutangan teu beukeun kanyana masya Allah tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang di hutang duit teh dibayar ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun mana ngeunaheun nama kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusanna kagorengannya dikaditukeun tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih geus di akhirat bae lain lalagaan teh kos kitu ya saing geus tetep sakali nu aing bae di dunia sia moal mayar di akhirat geus pokona mah ngan ulah nyengkelit hatena ge di akhirat teh ulah yang ngomong di akhirat ongkoh ka tukang teluh ongkoh ulah gitu ya tenang geus kumaha Allah bae ge di akhirat lah aja bakal parareh yeuh eta sieun jasa ta urang di akhirat di saat-saat kerit luar biasa boro-boro jang batur jang urang ge pikumahaeun kuari urang teh diudag-udag jelema masya Allah rugi ka bina-bina tan mantap maning diselesaikeun di dunia keneh boga hutang baheula 100 juta duh aya aset ngan sakieukeun panggil jelema kade aing henteu teh ge boga hutang ka sia 100 juta urut usaha baheula daripada aing di akhirat diudag-udag ku sia aing sia ieu terus terang bae deuk ngahampura atau ngabebaskeun atau kudu diganti
ganti aset aing teh sawah eta tah kurang ternyata tah kumaha sakurangna tah sia tah sakurangna tah aing mah geus kikieuna aing mah beak tah geus beak derat aing mah dipencet ge lain keluar duit ngising aing ieu geus atuh jare sakurangna mah geus aing dibebaskeun plong hate atawa sajar kumaha ge aing mah tetep bae sasesana ja 50 juta keneh aing tetep kudu dibayar bae urang eueuh jang mayarna nyangakeun ka Gusti abdi teh pandek mayar mun aya mah lantaran eueuh Gusti merena sakieu abdi mah kumaha Gusti bae tah aman ke di akhiratna tah aman urang boga hutang teu boga jang mayar memang bener-bener teu boga Allah nu bakal mayarna Allah ge nu bakal mayarna geus cek Allah teh emang sia mah bogana sakitu ja aing mah uninga ieu aing mah maha uninga geus salamet sia mah nu penting sia niat deuk mayar tah sakitu bae. Tah eta urang mah kangenahan teu ditagih-tagih teh kangenahan jasa. Lah teu nagih ieu sebodoh lah. Eta panyakit dibawa panyakit. Sing hade. Tuh kitu ieu bakal diutar diatur sing hade kakarak nyaritakeun kewajiban nganapakahan bagi salakina nu sugih 2 liter mucung per hari ka pamajikanana. Kemudian anu sedengan 1 liter setengah anu miskin 1 liter nu wajib dibikeuna adalah kadaharan nu jadi kekuatan di eta negara mun di urang mah ieu adalah beas ngitung sugih susahna ieu adalah mimiti hudang es pajar subuh wa alaihi tamlikuha wallahu a'lam bissawab.